Jika budak ieu. Tong, Bulan kasep. urang boga resolusi ke tahun 2018. Resolusi. Anjir. Erek nyeun langkah besar anu konkret. Hade euy. Rek tunangan. Asik. Tunangan. Lain. Oh lain. Touring. Tapi sorangan. Oh. Tunangan. Keliling Indonesia. Heeh. Saya. Mana nasa juga nu galau. Ya euy. Cecengan aing kawin kamari. Kecengan mana kawin kemari? Heeh. Untung orang mah geus ikhlas. Ridho aduh. Saya penggantina. Ya, oke. Tapi masalah ngomongkeun kawin nya, Ya, kunaon tadi biasa kawin? nama lamun geus kawin teh sok nyieun kode-kode anu keluarga batur moal apaleun. Sobat penting akang teh ngarasa geje. Ka WhatsApp maneh teh diwales-bales atau mantan kawinan. Tong sieun. Tarucing garing ngeluarkeun produk anyar 2. Nah. Buku dongeng Sang Kuryang jeung buku tata rucingan. Dua-duana bahasa Sunda. Dua-duana bahasa Sunda. Hayu. Urang ngajadikeun urang Sunda nu resep maca. Bila aya patarosan ngeunaan buku atau tata rucingan biasa karena IG @tarucinggaring. Follow. Subscriber 3000. Tapi aya nu ningalikeun. Oh, bener. Ada. Nah, naon gitu. Kan cari ya dari kana. Oh. Da urang Cina mah pun bukna parondoknya jadi urang teh era. Daerah teuing. Ai batur gitu. Asa nyurup. Nyuruk gitu. Nyuruk. Bahasana meni nyuruk. Dan eta kamera meni edan kitu cek. Naon? HP-nya. Tapi kejadian konyol teh kumaha tuh? Ayo, gadeuleuh mun bahasana teh ngarewa. Ieu karasar. Kunaon? Karasar. Jadi sarel. Lain itu. Sampai ekspresi angkat tinggalian. Urang teh caritana teh mantarna teh kawi. Kawi tah. Urang teh mau radio nu leutik nih 150 ribuan. Oh, anu jangan handphone Modal eta mah modal. Modal henteu mangbogan bapak urang di PAOK. Modal eta modal kawani bannya. Colokeun kurang teh make kabel keneh bannya eta mah. Urang teh colokeun. Bu kurang kedenger. Enggak ini udah full. Oh gitu. Anjing urang teh asa pangbogaan radio eta halus ini 150 ribu. Ada pete budak kucul-kucul. Bu, mau pakai yang saya enggak? Cenah. Ada pas di tempatnya JBL ya, merek mata. Urang teh teu apal sagede buleud kieu. Kapsul. Henteu nu kapsulna kan inu kieu nya. Gimana nu buleud kitu? Genek urang teh. Teu di waro. Jadi warung. Enggak ya udah ini aja. Bu, yang dia aja enak. Pas dicobaan ngeunaheun urang teh surcing hargana anjing 1,5 juta. 150.000. Sarua harga apa lah, beda nol. Anu adventure lifetime teh lain anu Udah geningan eta mah jigana. Kela ieu. Tadi di gede ka Cicadas ka urang. Shit, jauh amat. Suri eta. Urang era geningan kaos kaki urang mah 10.000 tilu, batur mah 2 juta Supreme nya. Supreme. Aslina Supreme. Tapi dah di nu agama ge ai teu nyaho mah tenan naon. Heeh bener nya. Lebih baik teu nyaho daripada geus nyaho tapi pura-pura teu nyaho. Urang apal kitu mah urang mau searching bir itu Bulan. haram atau tidak. Karena enggak searching haram geus nya. Ya bae dah. Nasi sudah jadi belum geus. Itu penting mah pengalamannya. Nah, apal. Jadi ilmu kan eta teh kan. Ilmu Ilmu cek pengalaman. cek incu. Nenek pernah ngebir gak? Enggak, gengsi. Ya, Iya, Nenek enggak pernah ngebir. bener. Loba kado atuh Natalan we. Hah? Loba kado. Aya kado tapi karosong. Nah, Pernah hias pohon Natal Oh. dengan bodohan. Aki-aki teu kanu kai mah. Subuh-subuh aki-aki. Naon? Aki-aki nu kieu teh nih. Santa Claus. Santa Claus. Santa teh awewe sebenarnya mah ternyata. Oh, nah tanah.
Ini kudu nama Santo. Ya. Satu Yusuf aya. Santa Maria awewe bungkul di dinya teh Santa Angela awewe bungkul. Berarti transgender bener. Jiga nama cuk orang teh. Jadi baheula teh di Thailand teh geus usum gitu. Oke. Meni apal Thailand. Kanggian ka mana? Cok. Eta Dah, Bro. naon dah bahasa Sunda?